jentul wae. Orang campurkeun ah. Kasih. Neng, lan naon sih di kebon wae? Abi teki abah kumahanya bararingung abah batur mah malam minggu teh aya nu ngapel abi mah henteu puguh kitu. Oh. Berarti neng mah kaasup ya jomblo mun. Jomblo padahal mah kolot mah ieu abah lain sih ngomongkeun nu di ditu teh nu di Karawang ninganan Mall Parayana. Sana tuh kasamarana. Ramayana. Oh, Ramayana. Itu dulur kene. Nah, ngadengnya ieu teh abah ge samar-samar kita anu. Yang sapi teh lain gitu. Ya nya apa? Penyita apa? Bener Bapak Abdi pan ngaranna Bah Dacong, Pang Beungharna sakacamatan Karima. Oh, nya tuh Pang Beungharna Bah Dacong teh. Tapi anaknya kos ieu itu laku. Kurang mah geulis aja. Amun tiap abah ngerti ini mah dikawin ka abah. Ya heuh. Tadawe abah mah geus teu kuat. Buat naon? Cepat nanjak. Aya we siapa mah. Iya, Plat, lamun ka incu abah daek teh. kalaki apa awewe? Oh, nya kaki. Ya kira di tibatan jomblo mah nya kumahanya daek apa? Kira-kira daekin mah. Akan jadi neng lamun jadi awewe teh ulah sok cicing di lawang pato. Oh, eta teh kudu ulah cicing di lawang pato. Oh. Jadi hese kana jodoh gitu. Ajang halangan batur. Apa mun sawah? Aduh kang eureun ya ampun ah. Kedua kaya kan. Geus buat orang mah hese kana jodoh gitu abah. Lamun kira-kira lamun di kawin ku incu abah daek teh. Nya ari abisnya. Bunga aja apa? Tong seserian. Ya kumaha abah we lah kumaha gitu. Watar oh seserian dari kemana? Ya sugan we kersaweun ka abdi. Abah ganteng. Ya alhamdulillah tergantung mah abdi diakeun tulis. Oh nanti ya datangnya ke imah abah ya. Oh nya mangga atuh abah. Tidak Kita orang pokoknya jangan abahnya. alhamdulillah atuh abah. Hari bumi teh di Palimanan. Tadinya Mana? kadang kan aya imah dua tingkat. Oh, tingkat nyanyi bilang Ya, dapat pemerintah. ya apa? Maya nang hayaman kan Kadang kita bawa entok. bisa wae. Oh, balik Pak Ato yang terus menang jodoh menurutnya. Cina Soalnya dah. Yang ke lantainya mohon maaf abah. imah abah ya. Ya mangga abah. Karena ke ada tangan ke proker. Ya, nyawa taruh. Ini nanya Ya mangga abah. ada. Si Ba ah. Pagawean teh. Abah penting. Hah? Apa? Enak, Bah. Iya, iya. Dengan kieu abah teh ngarasanya akan jadi lucu. Oh, nya kudunya kana incu mah, Pak. Ah. Kamu dibanding gunung Gunung meletus kemari. leuwihnya ka saha? Gedean genekanya kolot ke anak. Oh, Ke anak kudu ah. cucu. Jadi pan yoga can buka pemajikan. Oh, Bang. Nah, itu atuh. Bu ayah iyo. Oh, aya. Bunghar. Bulis. Bungar mah kan deui, Bang. Penting mah bulis. Ah, ento. Abah mambung kan bahasa. Ombong. Cuma kan kurang dengan bahasa. Oh, nya. Kamu kurang menang kurang tak deh kan pikir ipu. Nyari poe sejak dahar. Bunghar masukan mana nanti repae gitu. Coba ke bungaranana gitu. Halus sih. Bener ida nama halus. Bulis itu coba. Oh, bulis. Bulis. Tapi Tapi kira-kira naik ke
Nya sebenarnya. Kiraan Oke, rek diajak kita ka dieu. Kiraan Harus dijanjian ku Abah. janjian Geus. bukan Oh, jawab biasa sekali nih. siap kalem. Malah mah poe itu bakal datang ya. Oh datang Pak Ena Bang. Kadang dia datang ya. Udang ya. Hah? Itu guru lah. Oh, kuat. nyaman hari udang bakal amrok dia nunggu. Jauh tuh. Tuh. Mana? Ayo punya. Wah, goreng ah. Goreng. Gulis, Bah. Bener teh ya, Bah. Goreng, Bah. Ah. Wah, Ibu udah bener ah. Ya, bener teh sih. Ibu gulis, Bah. Set, menor euy. Ieu mimpi teh sih, Bah. Ah, goreng ah, Bah. Goreng ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah lu bener ah, kos kieu patut. Bung abah bung ah kos kieu mah. Naik kancu Abah. Hanya kesapisan atau am diganteng kia tuh abah. Naiknya. Nyambung. Abah pada. Hah? Lain masalah kerasa-kersana ya bah. Aduh, ieu mah jadi pakeukeukeukeuk. Keukeuk manehna daek urang embung ah. Ya abis teh nyarios mah akang. Sok sawah ge di mana-mana, kolot mah. Di mana-mana. Eta sawah euceuk. Oh nyeun Bapak Uing. Tuh. Bapak. Oh bapana paeh. Mobil ge ya 100 siki, 100. Anu euceuk eta. Oh, Bapak. Bapaknya. Kayak bapakna pae mana pae. Oh, bah. Sanajan kolot ge kaya kita adi anakna kos kieu mambung. Ya bisa make upper, pedicure, manicure, smoothing, rebonding. Ya bisa tuh, Bapak Panuy. Glowing. Oh, glowing. Saun. Bisa orang menjadi gelis gitu asal naik ke Ih, kudu daek Kak. Embung. Pokona mah engke geulis mah bisa di dangdanan ka di teu nama. Embung. Di rias. Sakali embung tetep embung. Iya. Teuing. Neng balik heula. Kayak iya rek dirayu ku Abah juga daekeun ya. Oh ya kumaha we sarana banyak. Ayo mangga Pak. Ayo nya. Kajian lah, ya. Anu bener lah cobaan dengan kodot teh ah. Daek ya. Daek Lamun yoganya ka kolot. Pan urang hayang beungar. punya hayang beunghar ge bah. Mending daek. Embung Kami jeung yoga panggil sarempok ih. Buset bah daripada si Sami mah mimpi si Anah bah. Tulisan kene si Anah daripada si Sami mah. Hah? Tulisan kene si Anah. Miss Ana. Miss Anah daripada ieu mah di glowing kumaha kita tetep we hancur ah. Ya, kayak mah eta. Embung ah bah. Kira-kira atuh neangan jodoh teh kos kitu. Nya dan pokokna kudu daek ka. Moal daek bener yoga. Embung. Sarwajeng teu nya ka kolot maneh lamun kitu mah. Buset cak-cakan kumaha ka kolot mah nyaah apa? Tempokeun lamun maneh teu daek, lamun maneh teu nurut ye, luas ye. Eh, Ka dieu maneh ke kebon. korek naga kebon bung ah. Duh. Emang paur deh abah deh. Ising luas beneran gitu nya. Ada orang embung gawe jeung si Sami mah. Mungkin jeung Miss Anah. Ah. Goreng patut. Tapi nyusul ah bising naon ah. Bener si abah. Maneh bener nurut ka kolot. Moal Bang, Bung, kurang mas. Lamun kolot teu umur. Luas, moal ayo. Iya, tah tempokeun geus kieu. Iya. Urang ayo. Bung. Hah? Sampai kurang Bung. Ayo. Kurang Bung. Kan? Bung. Terus juga. Yoga! Yoga! Euy, Eta yoga lapor dari rumah kan itu kapal. kunaon sih, Pak?
Karena dijodohkan kasih sami jelema beunghar. Abdi jodohkeun jeung jelema beunghar bungun. Bungun. Oh, bener-bener si Yoga mah nya. Teu nya pisan bakolot teh. Kumaha deui sangkan si Yoga daekeun deh. Kieu we, abah urang pura-pura pae. Hah? Abah pura-pura pae. Oh, pura-pura pae abah. Malah mun paenya. Banyak ulah. Hayang paehnya apa? Ulah ya. Ulah. Oh, geus kieu deh. Ti urang bujuk sugan daekeun si Yoga nya. Heeh, kalau mau orang geus pae yo ya. Ku ade si Yogana papagahan supaya daekeun sami. Supaya daekeun ya. Namun kitu carana mah teh nyaahkeun mun ka kolot nya. Nya ka kolot jelema teh hayang beunghar. Heeh. Ya geus urang papaehan deh. Urang teh si Yoga nya. Urang susul Boleh aja balik. Oke, balik. Oke, balik urang pae heula urang. Heeh, benar. Kada sing bisa mana ceurigna deh. Oh. Bukan bisa. Urang api-api pae supaya si Yoga daek kawin jeung si Sami. Ulah kasih anak wae bogona. Ayeuna kasih anak man Turuban deng gitu, turuban deh. turubat. Heeh. Turuban deh. Jeung ieu arek bae. Kabeh ya kabeh. Kabeh. Iya geus ya? Geus. Abah. Nah, gitu deh. Abah. Sing sedih deh. Abah. Urang apa deh? Dikawinkeun jeung si Sami mah goreng batu. Oh, nggak bener koneng. Bisa anu hajat di imah. Ari bener koneng mah. Lain hajat. Mah maot. Oh, bisa anu maot ieu. Abah hai dia bapak tadi. Abah. Abah. Ada di kumaha tuh kumana ade. Sabar Abah. Abang maning kieu. Kumaha betina sih? Kumanya. Ye, urang datang ka dieu geus kieu. Jadi kieu deh cerita teh. Mana bener-bener nurut ka kolot. Moal, Bah. Bung, kurang Mas, mas. lamun kolot umur. Luas, bung ayo. Iya, tak tepokeun geus kieu. Iya. Urang ayo. Bung. Hah? Empai gue empai kurang bung. Yang aing pae ya. Bodoh teh bung. Dah. Bung. Kasih Yoga. Gua hanya beranak teh. Karena digantung diri beneran ada. Tuh, tempo mau sakit sempurna ieu mah tuh. Gitu deh. Coba mana ga? Iya, gitu deh. Sugan ku duit 50.000 mah bisa sempurna si Abah. Abah, iya bawa. Oh. Sempurna nya deh. Kumaha ceritana? Geus ieu. Ini urang ajikan we ayeuna mah. Ya, pengen urang nyasin we heula. Dari dalam kudu narima keur karena kodar. Kudu sabar. Itu urang sabar. Kasih Sami tuh gak. Embung, Bah. Buset teh embung, sekali embung. Ya abang juga kan jadi pae gak. Lu siap. Pah aja hirup deui Abah. Abang gimana supaya naik gitu gak. Embung, Bah, embung. Ngurus tak kolot mah. Embung. Kudu berbakti jadi budak mah. Oh, si teh maksa wae sekali embung. Kamu bener kieu embung wae. Embung. Mau ada pisan. Embung. Oh, tuh. Berarti nya maut. Embung aja bisa tanggung jawab teh.